atuh sampurasun. Rampes. Ladies and gentlemen, Coklat Besti Mika saya akan tampilkan sebuah pertunjukan perkusi yang luar biasa, yaitu Aep Perkitchen. Yo! Asik. Come on. Naon itu? Coba kalau aja di pas ya, itu perkusi lain pergulatan. Main musik jadi Nah, jadi kieu. Lain dari latihan mah pan kuduna malik kadi itu sih teu malik ketinggal atuh sirana. Kapan itu nganage 3 kali ai maneh? Aduh, aya sugan dewek konsepna kitu, ieu teh goongna tarang teh. Astagfirullah. Salah tempo. Itu teh tadina dina tempo itu Lain mana. da batur mah 4/4, mana mah 3/4 3 kali, kuduna 4 kali sateuk. Lain geuning. Saya anu teu jeung teu apal musik mah aing mah. Nah, maneh mah nyalahi aturan atuh menurut hitungan ilmu etimologi perkusian. Beres, amin. Nakolna poe. Etomologi naon? Etomologi Artina eta takolan teh meuni kana sirah pisan. Lain paingan disebut perkitchen da geuning ieu teh parabot dapur hungkul. Tah ieu. Ye. Pan di Sunda ge aya perkusi Sunda. Aya. Aya loba, aya kendang. Aya Terbangan. Naon deui? Aya dogdog. Aya dogdog. Gembyung. Gembyung. Apa jeung rea-rea deui. Tapi kan abdi mah hayang anu beda. Tapi aing ngomongkeun perkusi Sunda mah teu kudu make alat-alat kitu henteu. Nah, Tah si Amin teh Mang Cepot. Ya. Si Amin teh dina awakna teh mengandung ritme atau mengandung nada-nada perkusi Sunda. nya. Benar Amin. Benar, Kan kieu-kieu ge Mang Cepot ya, abet teh kantos kasurupan kuku lanter. Paingan atuh sarana cempreng kitu. Penasaran sih kayak apa. Lamun heueuh mah sok. Siap. Sok, Penasaran aya nyaho. Cok. Aya sorat. Bukti kalau bahwa anggota tubuh Mang Amin ini mengandung perkusi Sunda. Cikan, sok. Bener. Cikan heueuh mun mah. Penasaran. Cikan Amin. Penasaran cing. Cikan. Tung pak tung tung pak tung. Bener teh di sana. Bener Apa aduh. yang ini jahil? Sangka bener ya mah. Ya, udah sekalian kolaborasi itu. Kolaborasi. Kumaha kolaborasi? Komposisi. Dewek vokalisna. Vokalis. Diajar nge-rap ongko. Tak ieu perkusina Mang Aep sebagai penakolna. Udah beuna. Siap. Menarik. Oke. Siap. Siap. Ke dia, Amin ke dia. Jauh. Mana acarana lauk paheul. Mudah-mudahan ya. Siap. Geruk. Jauh. Oh, asik. Tumpak atuh. Yo. Tumpak tumpak atuh. Yo. Tumpak tum. Yo. Nyanyi atuh lin yoyowan wae. Oh, eta teh intro. Olah intro. Intro masya gitu ya, intro nanti setengah jam. Upami introna setengah jam nyanyi bade sakumaha ieu kabur kapaehan. Pan abi mah pan pagelaran panjang. Langsung Langsung wae. Siap. Siap atuh sok. Tumpak atuh. Yo. Sahangaran maneh imah di mana? Imah nying hareup ka mana? Naha imah maneh ngontrak atawa henteu? Lamun ngontrak sabaraha cicilanana? Naha di imah maneh meusina di jero atawa di luar? Sagala pejakeun naha bisi malih mika bau di sana. Kelakah mewek. Ini itu. Manya ya dangukeun. Di mana oge perkusi mah eueuh nu mewel. Mana perkusi ceuring. Manya. Atuh da tarik sampurasun. Sampai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
Tur. Asa kenal. Masa sih? Siapa ya? Hanya masa sih? Siapa ya? Beda daripada lain dan yang lain. Hei, ini Cepop Karen ya. Kenapa Cepop Karen? Karena sekarang sudah naik harkat derajat menjadi Wardope. Oke. Naon, Cek? Tahu Wardope? Wardope nah. Tahu Wardope? Teu. Semua tahu Wardope digoyang. Jadi goyang. Sanes dangdut koplo ieu benten acara. Benten. Ayo Wardope teh naon abdi mah teh. Tos. Wardope itu adalah orang yang suka memakaikan kostum atau baju kepada anak-anak yang akan syuting perkusi. Walah, beres. Sama atuh lain wardrobe ya, Kang. Sanes. Lain. Tuh, lain tuh. Tulisan apa? Wardrobe. Gelut. Hei, Gitu. tongmen kekerasan. Ari di wartosan ku nulis teh nurut gerak. Itu Ken teh Aep. anu sok ngacukan. Muhun tulisanna Wardope eta teh. Nuhun ditulis nama mau dibacana wardrobe. Wardrobe, Cek. Jangan begitu. Ini sebagai seorang wardrobe, ini adalah orang yang akan memberikan kostum untuk anak-anak yang akan syuting di gazebo percussion. Betul. Ayo coba wauh teh jeung itu. Wow dong. Wauh mana jeung ka Abi jeung ka Abang Amin. Wow, tapi kan Anda bukan pemain perkusi. Jangan Cuk, perkusi. Ketinggalan berita. Buktina mana buktina? Jangan sembarangan. Bang Amin. Tinggal. Singali. Yo, men buktikeun. Tuh. Yo, saha ngaran maneh yo. Asyik. Hop 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 hop. Hei. Hop. Nah, Cek. Eta mah kate lurah aduh. Mang Amin, Aep, Cepot, eta teh katel euceul, eta teh jimat euceul ya Allah ya Robbi. Katel euceut di mana? Di dapur, pancing ngagoreng bala-bala, oncom gehu dan sebagainya eta teh. Alah, geuning. Kesenian hakaneun eta teh. Iya ada sih, mana Ini menang. kata anu di dapur teh ya, Ece. 2 bulan deui can beres lunas aduh. Aduh. Balikan ya balikan. Mana menang teh mana? Aep. Eta di luar. Amin. Balikeun. Ida saha kikian sia. Kadiekeun, kadiekeun. Teu pada Malaysia. Kakeuleun teh. Kolek ku maneh dasar. Awas ya dibejakeun ka orang gazebo. Ya, awas ya. Ya. Ketong gitu kumaha mun Ece tuluyan mewel. Aya bahan banjir ya sangar. Wah, tuh Aku mau. mah, aduh ampun, geus we kieu. Ayeuna kan ieu awakna teh jadi perkusi. Yen jadi perkusi deui. Ayo. Setuju. So. Tumpak tung. Asyik. Tumpak tung. Di sini saya mengangkat instrumen tradisional Sunda Tarawangsa dan juga terbangan. Asa adalah suatu perasaan kita yang paling dalam saya luapkan lewat tarian yang dibangun dengan secara penjiwaan yang besar dan chemistry yang sangat padat. Konsep kontemporer yang saya bawakan untuk pribadi saya itu sebuah tantangan karena ini tarian pertama kalinya saya buat. Saya meluapkan ekspresi jiwa saya ke dalam karya musik yang berjudul Nothing. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya mengangkat konsep abstrak yang dituangkan ke dalam musik dengan mengekspresikan jiwa-jiwa manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh lisan maupun tulisan.
Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Sampurasun. Sunda memiliki banyak jenis instrumen perkusi selain daripada kendang. Kekuatan perkusi Sunda lainnya tak kalah seksi dengan kendang Sunda. Dengan variabel bunyi serta timbre yang dihasilkan, seharusnya jadi wahana eksplorasi bunyi yang menarik untuk diangkat ke permukaan. Apa saja alat musik perkusi Sunda? Segera kita bahas bersama dengan Dr. Muhammad Ade Rudiana, SSN, MSN, dan Kang Pepen Supendi. Beliau seorang musisi perkusi dan juga pengrajin alat perkusi Sunda. Dan Kang Aditya Pratama, seorang komposer muda musik etnik Sunda. Sampurasun. Rampes. Daramang Akang. Alhamdulillah. Aduh, mimiti mah ieu mah kedah ngaturkeun nuhun tos lurumpaheun. Sami-sami. Biasa di NJP Etnotik ieu. Tah ieu mah urang mah ngobrol santai teh ameureun nya. Kang Ade. Siap. Tah urang ngobrolkeun perkusi Sunda. Tapi nu umumna ieu nya ieu abdi hoyong terang anu dimaksud alat musik perkusi teh naon? Tah. Satacan kadinya Ya. rada jarama heula kaluar heula. Oh, perkusi sok-sok. heula Ya, nya Bah. tong waka dikasunakeun. Oh, Jadi ya. perkusi teh alat musik perkusinya, alat musik anu naonnya disadakeunana lah. Tah. Dibunyikan Ya. ya dengan cara diadukan ya. Diadukeun we jiga dikieu jedok gitu dan. Oh. Terus Perkumang, ya. digosok, Digosok. dipukul teh aya nu nganggo media, aya nu henteu dipukul nganggo stick misalkan. Nuhun. Aya nu henteu gitu, ditepuk di Nah, eta ditepuk gitu. Dicabok. Upami ya iya nu ti jaramahna gitu Ya, nya. ya. Tah berarti anu ditepuk mah siga mu di luar di Latin misalkan konga gitu. Lamun di urang nu lebetkeunana kana alat tradisional urang Ya. misalkan tapi biasa lebet kanu perkusi nya rumpun perkusi di antawisna teh kenang misalkan. Kenang kan di Eta motos tangtos ya. dog ya aya nu Dog-dog. nganggo di panakol, aya nu ditepuk nganggo panangan gitu. Misalkan anu di naon teh nu diadukeun upami di luar mah aya namina woodblock, ditnya woodblock. Woodblock teh. Waduh, kumaha tah woodblock? Kai gitu. Oh, kai, wood kai. Terus gitu-gitu. Tik 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 tik. Di urang ge aya saleresna mah. Naon? Nah, tapi ieu biasa dikategorikeun kanu rumpun perkusi nyata lisung pergi, lisung kadua halu gitu. Tutung. Pergi tutung bulan. Nah, eta kan diadukeun tah. Tapi diadukeunana teu ngadu lisung, teu ngadu halu henteu gitu. Eta mah teu parahasia, boga masalah. Henteu. Jadi diadukeun antara halu sareng naon teh lisung. Nah, Kira-kira eta mah parabot rumah tangga. nuhun. Di urang mah tiasa kasebat. Biasa eta perkusi. tiar rumpuna tiasa kanu rumpun perkusi. Terus aya di gamelan Cirebon mun telepat mah namina aya kamanak. Oh iya. Ting pong. Tah eta ge tiasa gitu. Terus siga cau teh. Tapi eta di urang tos aya namian ya eta teh kamanak gitu. Terus nah memang aya anu memiliki nada terstruktur nya anu terutama di batur lah nya. Tah aya anu henteu teh anu berbunyi sih tapi henteu ngacu kanu do re mi fa sol dan minatila henteu gitu. Tapi aya secara warna suarana benten siga dog. Dit tiling tik dit. Gimana tadi aya badoblangna acan cenah ya. Acan. Nah siga kitu nya. Eta kan teu tiasa disebatkeun. Ieu nada dasarna naon? Tah aya. Oh. Tapi dina opat. Eta mah nada dasarna memang meureun tinu A kanu bis. Abis. Siga kitu janten seueur gitu. Anu di Kan tadi opat naon teh Kang? anu mana? No opat cenah naon?
Mun anu dina anu alat nu dog-dog tadinya eta kan aya opat bunyi misalkan. Eta benten. Nu ting 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 tong pung terbang aya dina terbang ge terbang seperti dina gemyung eta ge pasti benten Lain hibar. lain. Oh, sugan teh. Makanya saya aya Japati gitu dan terbang. Genjering, misalkan genjering ronyok, pasti genjering hiji biasanya genjering ronyok kan opat oge. Eta benten suantena gitu. Nah janten tapi teu nyoko, teu ngacu karena nada-nada anu terstruktur, tapi benten. Iya. Antawis genjering nu hiji sareng genjering nu kaopat sangat benten. Kayak ieu mah bari abdi mendakan deui naon di perkusi Sunda nyebut-nyebut. Mun Asa aya nu kirang gitu. naon teh? Wah tuh kudu bari nyeruput naon atuh. Nya. Eta mah Mana ya? Ya, kela atuh. kayak cicing. Cepopon. Yo, sampurasun. Rampes. Aduh. Meni kesel abi teh Pak Ade. Kumaha? Eta ku kalakuan Mang Aman, Mang Amin. Kunaon? Eta mah katel abi dijieun perkusi, pan abi teh jadi nafsu atuh. Cek urang mah tong kitu, Mang Amin teh aduh tinggal sakedapnya. Gina teh parah pisan. Ditabehan. Ditabehan. Atuh kohok kahtelna atuh. Lain kok, dari dek kok. Eta teh abi 2 bulan eta cicilan can beres. Cep Adin meni gemoy. Bisa-bisa dengan heuceut. Mana udah siga TikTok we meni gemoy ieu mah. Gemoy. Oh bahasa ayeuna. Ji, Pak Ade, Pak Pepen, abi teh tadi bari naheur cai. Mun. Iya. Noong-noong gitunya. Geuningan dina teknik perkusi teh. Aya 3 digebot, dicabok, ditoelan. Eta teh sami pisan sareng rumah tangga abdi. Ece geus tong loba ngomong geus balik dikeun mah itu ah. Aya ngadongengkeun eta cuma. Anjing kede. Ieu kan ngobrol perkusi Sunda ieu. Tapi larasnya Pak Ade aya teknik Mohon. ditoelan mah cerak gitunya. Mangga Pak Pepen, Pepen dan Popong. Pepen dan Popo. Jadi cocokologi kieu ieu mah. Mending urang ieu lah nyeruput heula ah. Urang seruput lah mangga kela. Wah, ditampi pisan ieu. Aduh. So, Raosnya. pisan raos. Tah ieu maka Kang Pepen ieu. Ari Kang Pepen naon nu janten kelebihan alat musik perkusi Sunda sareng alat perkusi nu sanes berbicara tentang dunia ieu. Ya. Tinu dog-dog ge lah hiji. Dog. Pan dinu drum teh nya aya high, low, bass. Tah dinu dog-dog teh tos aya. Hah? Talingtit mun di urang mah eta teh high. Nupang alitna. Pangalitna talingtit paling diameter 10 cm lah. Talingtit pan dog-dog teh aya 4. Talingtit, tong, brung yang badublag. Tah eta teh high, mid, low, sareng bass. Tos ngawakilan sebenarnya mah dinu eta ge. Eta karuhun urang. Bawaannya. Karuhunnya. Oh bener. Eta teh naon urang mah drum teh tiba heula karuhun urang mah geus aya berarti. Geus aya. Ngan di dinu dog-dog mah kapungkur mainna teh saurang-saurang. Tah. Ya aya nu talingtit ku saurang, tong ku saurang, naon teh badublag ku saurang. Brugna ku saurang jadi opatan main tah ayeuna mah ku Pak Ade tos dikembangkeun ku barudak-barudak ayeuna si dog-dog teh tos di jantan saurang gitu. Nah iya mah Kang Pepen tadi kan nyinggung oge ya masalah budak ngora cenah. Upami ayeuna cara ngenalkeun alat musik perkusi Sunda ka generasi milenial. Nah, kumaha ieu carana? Ari pamendak abdi mah nya upami dog-dog sakumaha ayana anu tradisi jika kitu. Terus ayeuna ditakol ku setik. Sedengkeun eta teh kulit teh kulit embe, ipis, terus wengkuna dipaseuk. Jadi lamun ngandalkeun sa aslina torojolati tradisi tapi dimainkeun ku budak ayeuna nya meureun harus ada penyesuaian da ditakol 2 kali ge pasti bakal totos. Dia ku setik anu nyungcung gitu kan ayeuna mainna ku gitu. Ai baheula mah da badublag henteu ku setik, baheula mah ku dicabok teh ya. Anu ku panangan langsung. Ya. Anu talingtit sareng tong ting ting tong tanu ka 3 ka 4 mah pan ku
panangan. Nah, nambihannya di kaayenakeun mungkin. Nya ari kaayenakeun mah kan kudu miindung ka waktu, Mi bapak ka zaman. Dog nama gitu. Nya tapi mungkin tiasa diupayakeun sanesa ukur bentuk fisikna wungkul nyatan polaritmikna cara maenkeunana. Nah gitu cara memperlakukanana amun kapungkur mah main dog teh band olok hejo teh kopatan ayeuna mah kan tiasa ku nyalira teras polaritemna gitu tiasa naon teh dikreasikeun sehingga tina polaritem eta teh tina polaritmik eta teh tiasa dikolaborasikeun. Nah, Kang, ayeuna urang ngobrol jeung budak ngora si Kang Adit ya. Ari Kang Adit ya nya sebagai generasi milenial oge. Ya. Kumaha cara ngenalkeunna ya ka babaturan nu saumuran? Di ieu perkusi Sunda ya. Kumaha carana eta Kang? Upami abdi mah pamicara abdi gitu nya. Nyaeta si abdi mah kan ngambil nu sapertos karya nu tadi ngambil alat musikna teh perkusi Sundana teh terbang. Oh, terbang. Nya. Tah. Mun abdi mah salah sawieuh carana teh di nyaeta carana di aya namina teh teknologi sampling. Nah, nyaeta dengan cara direkam terus dimasukin ke drum pad itu tadi itu makanya tadi ge dipaenkeunna ku drum pad ku pemain drum gitu. Itu pemain abdi mah. Jadi pemain drum ge tiasa main terbang ayeuna mah. Berarti gitu. Kang Adit mah memanfaatkan teknologi nu aya. Adaptasi teh miindung ka waktu mi bapak zaman leres. Kang Adit, ieu naon nu nyieun Kang Adit nya wani berkreativitas dina wilayah musik etnik berbasis musik Sunda. Ini kampungan pisan nya. Wah, paribasa kan kitu nya udah namanya. Si kunaon Kang? Tah eta kitu. Salah sahiji namanya nyaeta aya sebagian orang berarti teu sadaya tentosna. Pami mandang alat musik Sunda teh geuning kuno gitu cenah. Nah, eta bener. Komo budak zaman ayeuna mah kan terangna teh nya komo non ka alat musik Sunda teh hararese gitu nya. Nah, nya abdi teh carana kitu nyaeta ngakombinasikeun dua instrumen barat sareng Sunda gitu nya. Supados anu kalangan orang anu resep musik barat ge tiasa gitu. Nyandakeun karya ieu jadi tiasa resep tiasa ngupingkeun gitu. Tadi nya teh di lebetna aya perkusi Sunda salah sahijina terus aya tarawangsa tadi. Jadi muncul urang mah berarti rek ngabuka marketna, pendengarna oge nantinya. Leres. Ieu alat musik perkusi Sunda teh lain saukur di urang tapi kudu ngajomantara oge. Dan emang geus kabuktian ngajomantara ieu nya. Atos. Tah ieu. Atos. Kang, ieu mah ti Kang Ade ieu. Kacindeukana naon dina obrolan perkusi Sunda ieu? Hiji hal memang Sunda lebih langkung luasnya Indonesia Sunda we sangat kaya dengan apa yang dinamakan dengan perkusi mulai dari fisikna ngawitan tina fisikna atanapi dina bahasa musik mah organologina deuwikeun ka karakternya cara membunyikannya cara nyorakeunana teras naon teh polaritmikna sangat-sangat kaya. Jadi sangat-sangat kaya. Nah, dan ini mungkin tugas dari iyalah ti sesepuh ti Kang Pepen mah anu sok ngokolakeun ngadamel alatna, Adit anu sok ngamaenkeunana. Nah, mungkin langkung daria deui, langkung aktif deui ngokolakeunana dina upaya ngagali kreativitasna. Nah, terus upami kanu naon teh barudak ngora gitu. Tong sieun. Entong ngaraos naon teh, entong ngaraos gengsi atanapi isin. Nanaonan diajar perkusi Sunda entong pride-na. Eta. Nya asa deukeun. Tah eta teh jauhkeun stigma eta lah. Bahkan kedah diteuleman deui kayak bener henteu kitu. Numutkeun pamenak sim kuring mah rada henteu kitu oge gitu. Justru eta kudu jadi kebanggaan. Nya bangga
jadi orang Sunda misalkan anu daerahna anu di Tatar Sunda nyalira sangat kaya, sangat banyak atau memiliki potensi-potensi musik anu tiasa dikembangkan di antawisna nyaeta perkusi etnik. Aduh, Assalamualaikum. Kan ini ngarobrol kan. Tah ieu mah ti Kang Pepen ieu selaku kreatorna Kang ngadamelan alatna ieu. Kacindekana naon ieu? Perkusi Sunda teh memang seueurnya di urang teh. Tapi pami nyoko kanu kitu wae dicanakeun zaman kiwari mah nya memang kedah aya perobihan. Nya maksana kedah aya pengembangan, kedah aya naon perubahan, pengembangan Bang Panu mah. Berarti kuncina mah adaptasi oge. Nah, kedah adaptasi sareng lingkungan anu ayeuna gitu. Aduh. Tergantung kebutuhanana kumaha. Tergantung kebutuhannya. Nah, ieu ti Kang Adit ieu harapanna naon ieu kanggo Akang kan pasti ingin selalu berkarya. Tapi harapanna naon ieu? Harapan abdi mah nya pami dina konsep musik siga kieu kitu nya. Sigana mah di mungkin wae 30 tahun ke depan atau 20 gitu atau 10 tahun si konsep kita tos jadi tradisi mungkin wae gitu nya. Oh nya bener nya. Da baheula ge karuhun urang mah urang asa pang urang teh update. Ku urang-urang mah tradisi. Urangnya bakal siga kitu. Sigana mah aya kemungkinan gitu kan ya. Terus nya kan abdi ngakombinasikeun dua instrumen teh gitu nya. Dua budaya barat sareng Sunda teh gitu. Harapan abdi mah orang Sunda beuki resep gitu nya. Ka alat Sundana, orang barat gitu tiasa ningali deh potensi budaya Sunda teh ageng pisan gitu. Nu teu apal jadi apa? Nah, Nu gitu. apal wau, geus wau mah kataji. Iya. Eta meureun nya. Tah ieu mah Kang, punten ieu. Ieu Kang Adit teh gaduh grup namina teh Adit and Friends. Teras gaduh karya oge. Laguna teh pamitelepet judulna Buah Kawung leres. Leres Buah Kawung. Cik ieu mah nyaritakeun naon ieu teh lagu Buah Kawung. Ari Buah Kawung mah nya salah sahiji lagu tradisional Sunda anu biasana mah dicandakeunna dina kasenian jaipongan, iliningan, ketuk tilu. Tah nu paling populerna teh nu abdi terang lagu Buah Kawung ge tina pencaksilat. Lagu Buah Kawung teh. Gitu. Nah, nu tadi teh abdi mencoba kumaha sih gitu pami lagu nu larasna salendro digarap ku estetika musik barat gitu. Nah, bakal siga kumaha gitu. Nah, lagu nunggus aja dirubah musiknya gitu. Di aransemen gitu. Gitu. Tos. Tah, ieu mah pasti dulur coklat ya nya. Dulur coklat itu pasti penasaran siga kumaha cenah lagu Buah Kawung aransemenna versi Kang Adit and Friends. Leres. Sakedap di urang tonton sesarengan, tapi sim kuring ge nya haturkeun nuhun heula ieu. Sami-sami. Kang Ade, Kang Pepen ya, Kang Adit hatur nuhun pisan. Oke Kang Dulur Coklat nya, omat ulah hilap ya tonton terus Napak Jagat Pasundan Etnotik tiap dinten Rebo tabuh 8 wengi. Di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap ya, di-subscribe, di-like, di-share, sareng di komen. Upami nuju live. Nah ieu nya Rebo tabuh 8 wengi. Ngiringan dirinya di live chat sok aya kanya ka deudeuh nya ti NJP. Oh, kamari geus tos seueur aya 5 orang tuh hadiahna nya. Terus oge ulah hilap di follow Instagramna Napak Jagat Pasundan oge nya kanggo informasi edukasi kasundaan. Terus oge kanggo merchandise-na ti NJP nya. Kada sekali ulah hilap tonton terus Napak Jagat Pasundan Etnotik tiap dinten Rebo tabuh 8 wengi. Tah aya nama urang sasarengan ya Kang nya urang sasarengan nya Dulur Coklat. Urang nyakseni pinto nanti Kang Adit and Friends laguna Buah Kawung.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.